Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para mancower salam dunya. Tepang dangudenya sareng aki di acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda di kanal YouTube Mancomania. Daramang sadayana alhamdulillah padi para mancower di mana wae ana daramang mah sarehat jarak jaga ringkasnya. Mugi-mugi sadayana tetap dipeparinan kesehatan lahirna sinareng batina dijembarkeun manahna ugi dilancarkeun rezekina sarta ditebihkeun tina balaina. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sapertos biasa urang ngahanca deui dongengna anu katunda kamari. Urang keureuh urang teraskeun nya dina jejer lalakon Gorombolan Leuweung Hideung. Ieu dongeng teh terasan ti dongeng Jawara Gunung Salaknya, terus dedemit pasir iblis oge terasan ti Algojo Gunung Sodong. Serial Silat Wiratama si Jawara Bajigur Sakti. Pamirsa sadayana anu teu acan subscribe atanapi anu nembe manco nembe ngadangukeun mangga ulah asa-asa kantun di subscribe wae di toel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayanan parantos subscribe, like, komen oge ngeser dongeng-dongeng aki. Boh ka medsosnya, ka grup WA, Facebook, Instagram, Telegram sareng anu sanesna. Hatur nuhun urang sasarengan we ngeureuyeuh ngareah-reah seni dongeng Sunda. Supados tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Urang amparkeun deui pamirsa sama kabuitanana para samakna sor bajigurna mangga kaparayun sadayana. Prong Bapak, sabenerna kunaon tapi ka Bapak disiksa ku baregana Juragan Barja teh? Tanya Santini anu teu apal kana sabab-musababna sabab manehna mah datang kalinya teh pas kabeneran nyikenah keur jejeritan menta tulung. Bapak teh gaduh hutang nyai, henteu kabayar puguh mah Nyai Jawara. Walon si Bapak bari ngalimba. Nah, tapi teu kabayar. Apanan bisa dicicil ku hasil tina ngalalauk? Cek Santini deui. Sareresna mah pokok hutangna mah datos dibayar Nyai ngan bae tiap telat mayar Juragan Barja teh ngadenda sarta ngalipetkeun bungana. Jadi lila-lila bungana teh ngagunung ngaberatkeun pikeun kami para pamayang anu ukur ngandalkeun tina hasil ngalaut. Komo dina mangsa usum angin baratan mah samodel ayeuna apanan pamayang mah teu tiasa pikeun ngalaut. Geus apa kalakuan Juragan Barja kawas kitu? Nah warga lembur teh atuh masih ngarinjem duit ke Juragan Barja. Pan apa akibatna bakal nyusahkeun? Kasaha deui atuh Nyai, dari dieu mah ukur manehna. Jalma nu boga duit pikeun diinjeman teh. Lamun cenah tengah hutang ka Juragan Barja, kami teh moal bisa meuli alat-alat pikeun ngalalauk oge teu bisa meuli parahu. Hese ari kitu mah. Leuwih hade Bapak ayeuna mulang we ka imah, kuring marek nuluykeun lalampahan. Dina gerakan anu kilat teh wileungeun beureum ngablesat indi teh tempat. Si lalaki tengah tuwuh jeung anakna molohok sabab anu baju beureum di hareupeunana teh ngadadak ngaleungit. Kamana Jawara awewe teh? Sigana bae lain jalma tapi saurang dewi anu turun di kahyangan pikeun ngabebaskeun urang Nyai. Pamohalan jalma mah bisa ngaleungit.
Tanpa sakanyaho warga lembur anu keur ngariung di basisir, hiji bayangan bodas oge ngablesat tinggalkeun basisir. Eta bayangan bodas teh aya lian Wiratama anu nuturkeun bayangan beureum. Wira teh hayang apal naon anu bakal dilakukeun ku Santini. Teh hese pikeun Santini neangan imahna Juragan Barja. Atawa katelah Subarja ngaranna teh. Sakali nanyakeun ka warga lembur ge langsung ditunjukkeun. Santini langsung muru ka hiji imah anu badag gede sigrong dikuriling ku benteng jangkung. Di panto gerbang ngajaga dua orang badegana Juragan Barja ngajaga panto gerbang. Sawaktu ningali Santini datang, dua orang badegana teh langsung nyegatan ka Santini. Hep. Heureun, anjeun ade ka mana yeuh? Tanya salah seorang badegana. Nah, batur anjeun acan mere beja kitu, cek Santini salse. Oh, anjeun anu ngajago teh serepet. Dua orang badega Juragan Barja teh langsung ngalugas bedaugna sewang-sewangan bari teu antapara deui, langsung nyebrut narajang ka Santini. Santini dina gerakan lincah kawas manuk walet kokolebatan ningkan sakabeh sabetan bedog dua orang lawana. Sanggeus saberaga-beragan, Santini langsung ngawangun jurus walet beureum nyamber rongo. Santini ngagenjotkeun dua sukuna blesat, awakna ngablesat kawas hiber ka arah dua lawana. Beureum kenca katuhuna anu disimpen dina cangkeng langsung ngadius sawaktu jarakna geus deukeut jeung dua orang badega Juragan Barja. Dua orang badega naki serangan Santini ku saberan bedaugna sewang-sewangan ngan bae gerakan nana teh eleh gancang ku Santini. Wut cedak jebrot. Alah. Dua badega Juragan Barja ngagoak bari awakna ngajungkel ka tukang. Duana ting golokok utah getih. Satu ngajoprak teu ingat di bumi alam. Santini gancang muka panto gerbang. Saterusna ngablesat lumampah nuju ka wangunan utama imahna Juragan Barja. Santini ngajaga di pelataran imah. Heh, Subarja, kaluar anjeun. Santini ngagorowok tarik. Sora Santini anu dieusi ku tenaga jero teh mawa aweuhan kadenge sak kuliah ku rohangan anu aya di eta imah. Sabenerna mah Santini teu kudu ngagorowok sabab ulasan jalma anu geus apal lamun Santini datang geus tinggara jeleng kalaluar ti jero imah bari sakabehna nyarekelan pakarang. Ulasan badega Juragan Barja langsung ngurung ka Santini, ningali tina gerakanana Santini bisa mastikeun lamun jalma-jalma anu ngepungna mibana ilmu silat anu lumayan. Ku kituna Santini langsung nyabut pedangna. Pedang kalabang hejo dipesat, berasat sinar hejo ngabarasat hurung ngempur tina badan pedang. Teu loba deui carita, Santini teh langsung nyampe kanu ngempungna. Gulungan sinar hejo ngolewat ngarah ka jalma-jalma nu ngepung Dewi Leungeun beureum di barengan sora nu ngahiung tarik mata kimir. Badega-badega Juragan Barja tinggara jeleng tinggulitik yingkahan sabetan pedang Dewi Leungeun beureum ningali pedang nu dicekal ku Santini lain pedang biasa. Saurang ge taya anu wani pikeun mapag atawa naki serangan Dewi Leungeun beureum. Tapi sanggeus bisa nyingkan seranganana Santini, sakabeh badega Juragan Barja bebarengan rajang ulasan seseukeut bedaug ting hariuk ngahujanan awakna Santini. Santini muterkeun awakna sakaligus muterkeun pedangna pikeun namengan badanna. Sinar hejo pagulung-gulung mungkus awakna deui. Mungkus kana awakna Dewi Leungeun beureum. Hiukut war trang pletok kadenge tilu benturan pakarang sarta ngabletokna sora bedaug anu potong. Para badega Juragan Barja malunur anu tiluan olohok sababedogna potong jadi dua. Kasempatan hade Santini langsung ngabebadkeun pedangna, sinar hejo ngolewat hiup bret
Bet, ayo, dua orang ngagoak. Satu lui ngajungkel menigetih bari teu usik deui, sedangkeun anu saurang mah masih sempat ngagajelang mundur pikeun nyelametkeun dirina. Ningali dua orang baturna tiwas, badega juragan Barja anu sejena kasunut amarahna, sakabehna celungjang narajang deui ka Santini bari ngerahkeun serangan anu leuwih cepet sarta leuwih ganas. Walasan bedaug ting sariat kawas setan-setan haus getih, ngincer bagian-bagian awakna Dewi Leungeun Beureup. Tiara hareup dua bedaug nyuruntul trang-trang ditakis ku pedang kalabang hejo sanajan teu ngabletok potong dua bedaug teh katingali rompang dina seseukeutna. Sawaktu Dewi Leungeun Beureup rek malas narajang karasa aya angin serangan nebak kana punuk jeung tonggongna. Bari langsung ngalabuhkeun dirina Santini ngagerentel ka belah kenca hiuput plos dua bedaug nganca angin. Ti handap Dewi Leungeun Beureup nojoskeun pedangna kana hulu angan salah saurang badega juragan Barja. Hiuk gabres. Si badega ngagoak sabab hulu angan katobros pisan ku pedang kalabang hejo anu ngandung racun anu ganas. Awakna ngadayagda ka tukang getih ngucur mancur tina tatuna. Saterusna si badega ngajengkang ngusek tiwas sabada harita. Dahan kadenge sora jalma nu ngagero sonarada cempreng kawas awewe. Saurang lalaki pangawakanana jangkung begang geus ngajega di hareupeun Santini. Dewi Leungeun Beureup, anjeun ulah loba gaya di dieu. Bisi kadohong kena. Sentak si jangkung begang. Lamun teu salah, anjeun anu katelah setan moro mayit cacing begung kurang dahar. Anjeun teh geus teu bisa dahar kitu heh. Tepi kadadaekan jadi anjing nasi Subarja. Setan alas dasar awewe liar sia mah. Sabrut si jangkung begang anu katelah setan moro mayit nyebrut ke arah Dewi Leungeun Beureup. Dua cakarna dipentang rek ngaramukeun sirah Santini hiuk seuk brak taneuh mancaura sabab serangan setan moro mayit ukur ngahanca taneuh. Sedangkan lawanna geus ngagajeleng ka tukang. Cokot kecerik, setan moro mayit marentah ka badega anu sejena 8 urang badega juragan Barja gancang lelumpatan ka jero imah. Teu lila baralik deui bari marawa kecerik anu dijieun tina samacam akar anu liat sarta kuat. Kecerik ge geus dikeueum tina ramuan jieunnan setan moro mayit supaya leuwih kuat moal pegat sanajan dibabad ku seseukeut pedang atau bedaug. Santini rada hariwang ningali kecerik anu sakitu lobana, manehna apa lamun aya dina bahaya. Keur kitu setan moro mayit geus nyabut dua pedangna. Setan moro mayit kiwari nyakelan dua pedang aneh anu bentukna nyagak kawas letah orai. Panjangna ukur sadeupat tapi katempona seukeut sarta kanol. Bari ngajerit melengking setan moro mayit ngablesat bari ngababatkeun dua pedangna ngahujanan awakna Santini ku serangan-serangan kilat. Santini kujelang gajeleng nyingkahan rekep tanpa narajang setan moro mayit. Sanggeus sababaraha kali dipaksa mundur Santini muterkeun pedang pikeun ngabuyarkeun serangan lawan, tapi justru ieu anu keur ditutungguan ku setan moro mayit. Sawaktu pedang hejo Santini ngolebat, setan moro mayit gancang nyapit pedang Santini ku pedang nyabangna. Klek krek sret pedang hejo kakunci. Saacan Santini bisa narik pedangna, pedang setan moro mayit anu hijina geus ngaheumat ngarahkan api gelang leungeun katu Santini anu keur nyakelan pedang. Dewi Leungeun Beureup kapaksa ngalepaskeun ceklanana kana pedang. Manehna kudu ngiklaskeun pedangna karebut ku lawana. Santini gancang ngagajeleng ka tukang bari ngawatak jurus leungeun keusik Beureup andalanana. Dua leungeunna rubah jadi Beureup semet sikuna. Hiuk hus Santini ngadorongkeun dampal leungeun ka tuhu. Saranggem angin panas anu dibarengan ku haseup Beureup ngadius kana dada setan moro mayit.
Setan Moromayit teu kaburu nyingkahan panarajang Santini. Hiuk cebrot, angin tenggelan jerak jauh Santini teh nanggal ngahancap pisan kana dadana setan Moromayit. Setan Moromayit ngadayak dekat tukang bari bahamna nyemburkeun getih beureum semu hideung, baju dina dadana hancur tutung sedangkeun kulit dadana geheng. Setan Moromayit tatu di jero. Kang Logar, akang teu kunaon-naon? Tanya salah seorang baturna bari muru ka si jangkung begang anu geuningan mangaran aslina teh Logar. Kunakeun eta kacrik Kulagog. Eta kunti awewe kudu ditewak hirup-hirup. Sentak Logar manehna ambek sabab 8 urang baturna anu nyekel kacrik kalah caricing bae. Disentak kitu mah atuh 8 urang anu nyekel kacrik teh langsung ngepung ka Santini bari muteran Santini pikeun mecah panitena. Sedangkan Logar ge geus ngablesat deui narajang ka Santini ngagunakeun pedang kembarna. Santini anu lemor rada ripuh, manehna ukur bisa cungcat-cingcet bari mundur pikeun nyingkahan serangan Logar. Sanggeus narajang sabaraha jurus pikeun nguras tanaga Santini, Logar teh ngagajleng karah tukang. Serangan diganti kedua kacrik anu ngalayang rek ngarungkup awak Santini. Santini gancang ngagerentel nyingkahan rungkupan dua kacrik tapi kakarak gerek cangkat hiji kacrik geus kaburu ngarungkup awakna. Santini sateka pola megatkeun tali kacrik tapi ngadadak cedak soloyong bru. Santini nambru labuh nangkuban. Dina selawi winang ngalai getih seger si horeng Logar ngabongohan manehna ngajejek tonggong Santini ti arah tukang. Dina kayan kitu ngadadak 8 urang badega juragan barja anu nyarkal kacrik racleng beriting jerit kawas disapu ku angin puyuh. Anu 5 urang langsung tiwas bari sakujur badana geuneuk biru kawas kakenaan ku hawa anu kacida tiisna. Sedangkan anu tiluan morongkol beri awak nanga gibrig bibirna gentel kawas anu kabulusan. Logar jeung badega juragan barja anu sejenna ngarenya greuwas beri langsung ngagajleng mundur teu apal naon anu geus kajadian. Di hareupeun maranehna katempo aya saurang jejaka kasep anu make dudukuy samak, make baju bodas, keur salse ngabebaskeun Santini tina jero kacrik. Deui Kang Wira nyelametkeun kuring. Akang datang menidina waktu anu pas pisan. Hatur nuhun Kang. Cek Santini bari imut paromana marahmai bunga. Bisa patepung deui jeung jajaka kasep sarta sakti anu geus narik atina ti saprak tepung munggaran. Dina kayan kitu curelat kalayang cle aya saurang deui jalma anu datang ka dinya. Di samping jangkung make kabaya bodas lengan kencan ngelek boboko sedangkan lengan katuhna nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleuh kabeneran ieu mah keur ngarariung ye. Gira mending oge jarajan ieu ka Ibi. Ye Ibi nyanak au gitu. Haneut keneh amis raos kareueut gira matak dedeyeun ye. Dareureuh heula gelutna capek apanan gelut teh. Tah ieu Ibi oge ye nyanak kukurawu alias urap jagong sok raos nikmat gurih gira. Pohara pamiarsanya. Bisar witi ka Bujang Norojol ieu teh deuh. Menipas pisan atunya. Kumaha atuh lalakon satrasna atuh urang antos we di bagian anu katilunya. Cag urang teu heula dihandelem sieum geusan sampeureun urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun. Lalakon gerombolan leuweung hideung bagian anu kadua serial silat Wiratama si Jawara Bajigur Sakti. Hatur nuhun ka sadayana para mitra kaum dangu di mana wae ayana para mancowar satia anu parantos satia manco satia ngadangukeun oge ngarojong kana dongeng-dongeng akinya. Hatur nuhun pisan aki oge medar dongeng di channel Tepas Sunda oge di Kidagar Official bilih palai dongeng nu sanes tiasa dibujang ka palih ditunya.
Hatur nuhun pisan kasadayana sakitu heula panginten dongeng nanya. Akina bade maosan heula pairan napi ngabisen heula nu tos lebat kamari di bagian anu munggaran aya sawe urang bukan heula. Aya Kang Ade Sukarna ti Cicadas Bandung ngatras manco nyarangan aki hatur nuhun pisan ki sami-sami Kang Prabu Arjuna oge mantap ki hatur nuhun kanggo Sumantri Pogot Pendekot ti Garutna. Aya urang Karawang Kang Abitatannya anu manco nyarangan aki teh Linda Imut ti Bandung oge hadir saurna. Bitatan ti Purwakarta teh Intan Ramadhani ti Garut. Teteh Tami Maliha hadir ti Ciamisna. Kang Setia Budi oge manco maneh Tasiknya hadir bari ngopi. Teh Yulina Belia mantap akiku sami-sami hatur nuhun. Kang Uri Samsuri ti Cianjur hadir. Teh Esther Adelit oge satya ngadangukeun kitu oge Teh Tini Martini ti Soreangna. Kang Junaidi Junaid manco maneh Tangerang hadir salam baktoski ngiringan manco sarios enggalna gerombolan leuweung hideung. Sumuhun mangga hatur nuhun. Mama Handri Maulana Karawang ti Dukarna hadir deui hatur nuhun. Assalamualaikum ki. Waalaikumsalam. Apih Ciparung Bogor manco ki sehat ras kanggo aki wassalam. Sami-sami pi. Mugi apih oge sehat amin. Kang Rudiat Channel ti Tasik hadir manco hatur nuhun. Kang Entis Sutisna ti Bandung hadir baso entis manco bah hatur nuhun. Kang Agus Wadiningrat Waalaikumsalam di Batu Jajar. Alhamdulillah atas modal carios anyarna sehat walu ya sadaya amin. Mana Waalaikumsalam alhamdulillah manco na carios na enggal gerombolan leuweung hideung hanu pisong lagi sami-sami. Teh Suliani ti Jeddah Cianjur oge manco ras nyarangan aki ti kapungkurnya hatur nuhun teh Is. Kang Asep Saipullah ti Cibuntu hadir manco. Waalaikumsalam. Kang Nanang di Tasikna ge hatur nuhun terasa algo Gunung Sodong tos bedar manco deui dugi karengse. Aya Teh Rina ti Omannya Setia manco dina lakon anyar hatur nuhun. Kang Rasim Haji moge hadir sareng jempolna hatur nuhun. Kania Ciwidey hadir hatur nuhun. Kang Didin Syaripudin nuhun tos bedar di lajengan Bajigur Sakti Naprung Palembang hadir. Hanif hatur nuhun aki lanjutan utama atas medar. Kang Endi Rustandi ngelakon anyar kisor nu panungtung aya Kang Asep Suherman ti Bekasi hadir manco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes alhamdulillah atas medar deui carios gerombolan leuweung hideung ti channel manco mani hatur nuhun ki. Mugi akina aya dina kawiljengan amin amin ya robbal. Pamirsa sadayana panginten sakitu heula nya anu tiasa kapihatur wengi ieu. Sonten ieu maksud aki teh. Akina amit pungkur deui. Amit pungkur heula nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.